Kaget Gatot Kaca aduh agan terus Minang Syaraya ka dieu mah repot nyapot nyanyong ulah kaget jago kapalang tempo saha Gatot Kaca di hareup wani-wani nangtang jaro pang dinu loba jelema deui kokoer ta si kunyuk ngabeneleh-beneleh beuteung sok cenah gara bebeja ka Arjuna lain boga murid cenah jago Arjuna kitu sing kempreng sumpahna oge ceuk mang oge ceuk tukang beca bener maneh wani-wani ngajak gelut ka aing coba teu munasabah pisan aku maneh kae teh anu mapatahanana tarudu iket si kunyuk si Taramani si Belewuk si Eueuh Kagablek si Gemel ya ada jelema doraka mah moal aya kaboga saderana oge tuh sabar hate sabar marukana darajat jelema meureun diukur ku harta bana mulyana manusia lain ku alusna rupa ku jemarna dunya tapi mulyana manusia anu welas asih ka sasama hade tekad hade ucap hade lampah keun sabar we aing mah kieu cing mah di endrin ku aing mah anya aku maneh tepi ka koko cak nang tanggelut saur saha putra nang tangayuda kasalira coba tepi ka nolak eta kunyuk
Saksina loba Kurawa nyaksian Aswatama komo sian nangtang gelut karaka Dipati Arjuna kulan gitu cicing sia sanes sun priyogi abdi oge da upami ninggalkan wiwaha gitu moal aya satria anu pangramah-ramahna sareng sopan santun komo karamana iwati juragan Gatot sanes mujih payuneun abdi teu aya ti dituna ai kedah nangtang gelut ka sepuh mah tung mang menangkeun sia dawala sia gejlog sia si kurang elingan wani make menangkeun sakarupa kasuap sia dibere duit sabaraha sia si kunyuk anak si cakeuteuk si hidung monyong sia berjiga entong deh ampun paralun tobat salaksa paman bujeng hingga kaula nuju nyaring nuju saregit ngimpi-ngimpi acan kaula kedah kumawantun ka salira entong nolah kunyuk coba ayeuna nah adek tetep mertahankeun eta baju atau adek masrakeun ieu teh keur kapentingan umum anu tangtu sabenerna eta baju teh diperlukeun ku dewa keur ubar kawah candra di muka lantaran ngagolak jeung ngageleger bae lamun emang bisa masrakeun baju lamun emang bisa bakti kautipati bakal unggul dina Bratayuda jeung emang bakal menang ganjaran widadari opat ada yang endel bisi perlu ku widadari dibere hiji Pogoh da babari ngamilik widadari teh ai palai widadari ai kalakuan rami jud gitu Dawuh timbalan kanggo putra bujeng hingga kapunutan naga emutan Narapati kapihatur dateng panjenengan atuh naha make nolak sok pasrahkeun namung hapunten Rama Paman Paos karena pidawuh yang jagat nata upami ieu baju pisah ti diri kaula hartosna pecat kamanunggalan tentara sareng rakyat pecat kamanunggalan pamarentah sareng rakyat di mana rakyat parantos pakia-kia sareng pamarentah di mana pamarentah parantos ditebihan ku rakyat cobi galih kanggo mimpi naon rakyat sareng rakyat kedah nyelinung ka saha iwati ka pamarentah ya Cukreanta Kusumah mangrupakeun siloka kadua perkawis upami pisah ieu baju tina wujud kaula hartosna kaula lepas nyawa tina kurungan rakyat nu dibela sawios kaula kumalayang jiwa sareng tibatan rakyat teu kabela anu kadua pasoalan pisahna nyawa tina wujud daya wagelan kanggo kaula asal aya manfaat kanggo nagara sareng masyarakat namun upami segerayat baka ancur nagara baka reksak dimargikeun Gatot Kaca pisah tina baju Kreantra Kusuma paman bade tega rakyat aut-autan rama paman bade tega nagara paburanta rama paman bade tega pacat kamanunggalan antara pamarentah jeung rakyat ulah benang kabar jog ngomong gitu eta mah gerak tipu jaro gerak tipu beh ka percaya untuk loba pikiran itu ya jaro tempo mah widadari opat jaro 2 ama jeung Aswatama hiji sewang dek dibikeun moal upina moal tiasa mang saena Rama Paman Paos ngemutna ulah dugi ka nampi osolan-osolan ti pihak katilu anu nganggo barang siga malah manar ka persanten sakitu urang ceung emot teh ulah dipasihkeun kan ulah Dagi pasahkeun mah tadong ku pancarobah jero lamun temikeun tempo ieu naon Gatot Kaca Arjuna ngabar pusaka kris
pancaroba. Tempona. Waduh. Oh, Kula nyaho baju bakal lesot ku sorangan lamun anggang 1 meter. Sok dikibikeun moal. Penas dikersayang tumampara. Pasti nu teu tiasa dipungkir kadar nu teu tiasa disingar papasteuna nu tumiba. Gatot kaca ngarumpuyuk jiga kapuk kaibunan lir kapas kahujanan dak dumadak reantra kusumah coplok tina ajuna. Cing bararebet cing balardak nawiskeun pancarobah nyata 5 robah ancikan. Jadi anti 1000 kali rapetna krek kana kulit. Tempo aswata magis lesot tempo coplok. Ayo. Gan, agan, atuh, akan, gan, tarasa kunyuk. Modar. Lamun teu masrakeun cilaka jeung nyawa-nyawana. karasanyin. Kan abi kan. Jero sawantena omaha agas kieu jigana buru-buru balik laporan selasa urang ka bapa deui iwati bapa nu bakal bisa ngungkuran ieu pas malam percaya bapa mah da urut kiper nya paman dek dibikin moal cing sok hayangnya ho alapan baca mode beraja musti beraja wikapah beraja denta lamatan wisesa baji ngakiri tapak mengala sap tapang rungu samat sok dan cing atuh emut kayaknya geus daya kamampuhan naon-naon dawalat sok pasrahkeun paman nyangakeun asal aya guna sareng manfaat rakyat negara pilihan pot lulus buru-buru bebejak ka bapa maneh monyong buru-buru siap nang cicingan naon lumpat ka bapak dulu lompat teh si kunyuk meureun bebeja ka bapak teh jahat tong sumelang rama guru nah sieun naon ku si Semar pira ge urut jurig jarian atuh tadi naon sok pasrahkeun unyuk sumangga baju sanajan anjin mangrupakeun hiji alat keur diri kaula siloka ngauban masyarakat bekel dina nyalametkeun nagara katut masyarakat pililian bakal papisah ibu hapunten tina samudaya kalepatan ageng sareng alitna rama hapunten pangampura Gusti zat kersana Allah nu kagungan moal tumiba kaeta manusia upami teu aya pangampura ti ibu sareng rama ibu tunggu rahayu rama tangka darajat leuleus moal aya tenaga kunyuk sia nya